Sireum jeung Japati. Aya sireum rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap, manehna ti soledad. Pluk ragrag kana cai. Hadena caina rada ngeuyeumbeul palebah dinya mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sireum gegeroan. Tulung, tulung, ieu kuring rek dikerelep, tulungan. Kabeneran aya Japati keur cindeteun dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengeun aya sireum gegeroan menta tulung. Barang ngareret ka handap, katenjoeun sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun, geleuber hiber bari ngegel daun salembar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Dina hiji mangsa, Japati teh cindeteun deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sireum anu baheula ku manehna oge ditulungan, kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran keur nyampeurkeun lempangna teh bari keuketeueupan. Teu talangke deui, sireum buru-buru nyampeurkeun paninggaran. Sireum langsung ngagegel suku paninggaran. Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru ngageleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sireum. Japati ngadegetan si sireum. Nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai. Ari etah mah kapanan kawajiban sarerea. Nulungan batur anu rek menang cilaka eta wajib. Komo ieu kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku anjeun. Akhirna Japati jeung sireum jadi babaturan anu akur jeung silih tulungan. Pesan moral anu tiasa dicandak dina dongeng ieu nyaeta, nulungan batur anu rek menang cilaka teh eta wajib. Emang kewajiban urang sarerea kudu kitu. Sabab urang hirup di dunia teh henteu sorangan. Urang kudu daek silih tulungan ka batur.